Adalah tadi lah HP mencet sorangan. Kemari LCD rusak teh. Kehalanganna nelpon sorangan. Mending nelpon ke aww gelis mah. Ima ke asep portal. Aduh. HP. Nah tuh mis Google nu sorangan. Iya biasa HP rusak deh. Oh rusak. Di lembir bae mes ambil halus deh mah. Emang bisa Pi? Sangat bisa mes. Kena maneh eta lempar HP beli lagi yang baru. Ya pondok. Sarwa bae jeung meuli HP nu anyar. Tah eta maksudna mah. Ya aing ge kamari nang meuli HP di online 500.000. Wih, murah oge nya eta teh online. Bener mes, suarana ge jernih. Ku aing diacakan. Halo sayang, Halo sayang, kamu lagi di mana? aku lagi di salon. Oh, ya udahlah. Ntar sebentar lagi aku ke sana ya. Tunggu ya. Islah mes. Bener kan? Iya. Islah aing arek ka aing lah. Aing ge ganti HP we kitu nya. Cakan telepon si Rido ah. Halo, Dok. Woi, kumaha mes? Posisi Ke di luar, ayo mana di mana? di Selipa Ura. Nganggur teh mana? Yang nganggur sih. Antar UNB yuk, soal HP. Aing ganti HP euy. Oh, nyangges ke uing kasli Pak Ura OTW kan yuk. Siap, ditunggu. Dok, minjem lapena sih yang nangan KFB lah. Iya tuh. Wih, halus dok lapena. Sih, merek mana tak? Sumsang. Halus merek nama. Heeh. Deuleu ieu na. Ramna. Namna. Cet eta na nu boga HP na. Siap. Halus dok, 2 giga cenah. Ya, terus aman ya. Yang geus tewekeun ayeuna yuk. Hayu tuh. Yuk. Yuk. Mau na? Oh, Oke lah. besok beakeun lah. Di putih ulang duh ibu dak can datang kene bae janjina jam 10 can datang kene bae Soalnya bel ngomong itu mana? Minjem lah. ayo telepon ya. Halo A, di mana ayeuna? Ya urang tos di lokasi. Mohonnya orang di gedung reformasi nuju caleg ya. Oh, kercalek. Oh, siap. Oh, itu tuh jalan. Ya. Nu Oh, kerja boleh. oh, mana gitu yuk. Tewekan. Ya. Ayo mana naon ada Laura. Hampura lang, arang nablong Mang, emang cak udah lek? Oh enggak. Oh iya, nomor si AA. Mohon eta. Oh. Oh, menurut enggak kan? Bahaya. Barang mana A? Oh iya barang nak.
Tadi nama orang teh meserkeun jeung adi urang. Ngan peda adi urang teh seneng jadi ku urang dijual deui. Pengen alus kene. Eta mah saya segelan tah. Mas mau dicek ya bisik jero nama HP rusak itu tuh. Geus teu kudu ah. Masih alus ka dempona ge ieu buktina masih disegel. Oh nyangis terserah mana, yang saya balik lah ini mah. Yuk, tarik. Dimes dulu buka halus dilihat teh, wani sakitu malah. Bisaan mana teh yang ana mah euy. Ih, nyai rezeki moal ka mana, Dok? Sok coba buka mes ayeuna. Anjir, aing katipu doh HP-na. Keur main dong aing duit nu menang minjem jang meuli HP teh. Detik aing geus sia mah titah dicek heula ari naon teh, teu ngadeng geus. Nyaho doh ah. Lihat aing. Ka mana mes? Nyaho, pusing. Lah. Mes. 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 Ka mana tuh? Kieu ya. Lamun belusukan teh capek euy. Tapi daek teh daek kudu belusukan aing menjadi pemimpin di negara ieu. Teu kieu mah mau dipilih aing. Itu si Omes nah surupan teh tuh. Keur pusingan pisan puguh tadi gara-gara katipu con. Katipu code. Kumaha caritana? Jadi kieu caritana teh ketu. Buah rek bunuh diri, Dok. Alah, apa ketu? Ayo orang udah kencang jauh. Ayo.
Mes, kunaon sih sampai rek bunuh diri segala? Ya Allah. Teuing Pak Keto. Parosing kieu gara-gara COD tah keur mah duit indung nang minjem. Emang duitnya sabaraha? Hah? Ngomong sok sabaraha duitnya? 500.000 sih Pak Keto. Duitna teh. Nyanggeus mes, aya nama duit eta digantian bae ku Pak Ketu. 500.000. Pak Keto. Kumaha ya? Aduh, aing euy. Nyanggeusnya mesnya daripada maneh bunuh diri ya. Tong sampai pondok pikir lah. Ya duit ti wing ya, hitung-hitung wing nyaah ka maneh. Ya duitnya ya 500.000. Tapi inget mes, colok nomor 2 ya, catat nomor 2 arana saha wing teh? Pepen. Nah eta nomor 2 ya duitnya. Siap. Nulisnya, Pak Keto. yuk, tong sampai bunuh diri dehnya. Ya, ngomong. Ya. Gas. Iya duit nu mana? Ya duit nu ya. Kumaha ya duit ek dibagi hasil apa kumaha? Bagi hasil baik. Dibagi hasil. Siap. Ya. Yang saya aing teh lah. Siap. Bisik aya barudak kadempon kana. Geus. Nuhun lah. Siap. Saya sangat senang bekerja sama dengan Anda. Siap. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.